lain dia nih. Adik mah lintuh. Lintuh adik mah bang. Bodas. Wah, bodas pan ideung na ka. Iya. Ya sugan teh boga adik mah teh. Geus sakola ceng. Geus. Udah. Kelas berapa? Hah? Yang kerasa tuh ngomongnya yang kenceng. Kelas 1. Kelas 1 apa? 1 SD. Wah, yang bener. Bener. Terus kalau udah gede cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya Mau jadi apa? Kalau udah gede? YouTuber. YouTuber. Waduh, seperti Raffi Ahmad. Iya. Oh, siapa lagi? Oh, Baim Wong. Wah, jadi sultan. Udah bisa acting. Bisa. Ngapalin tuh. Jangan main itu terus. Nonton, belajar acting. Ajar kata abah tuh. Jangan main HP terus. Biar pinter kalau mau jadi YouTuber mah. Belajar. Nah, kalau mau jadi YouTuber mah. Ya. Itu. Terus badannya banyak olahraga. Dengan kayak gini. Harus sispek. Badannya harus bagus. Kalau mau jadi artis mah. Ya. Ngomong atuh. Ya. Banyak belajar, ya. Ya. Kalau mau jadi artis mah. Terus badannya jangan gede-gede gini, harus banyak olahraga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini kan ceng. Hanya buat yakin. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Aman. Alhamdulillah. Aduh, kenal dia. Tadi dia calikna. Oh, mohon. Kali dia, Mbah. Nah, sok dia wayahna dihandap dah ngukuk dia abah mah. Sok kurang kadenge jauh teh. Artinya. Oh. Ya, kan dia teh kuring teh ngadenge beja, Mbah, heuh. Kek. Ulah cuk ngadenge beja. Heeh. Ari urang ti mana di lemur? Abdi ti bunter, Mbah. Bunter. Apal ka dia? Aya pan beja tadi ge. Terus? Beja nu awaning angin teh geuning. Pemaksudan. Tah pamaksudan teh kuring teh hayang nyalon kadus. Lurah. Heeh, lurah. Wow, atuh tinggal nyalonnya oi. Atuh heueuh pan geus nyalon mah. Kan gitulah da ari di kampung mah geuning. Ya. Berarti apa abah teh kokolot ieu. Ada nu beja teh cik abah bisa teu hayang urang hayang jadi ieu bah ieu. Oh, Gitu maksud teh. Ieu bah. ya. Di depan ka dieu teh ada nu bejanya abah teh kokolot. Ya. Kuring teh rek nyalonkeun kadus. Kolot, lain kokolot. Kokolot teh kitu. Terus? Rek nyalonkeun kadus, bah. Ya, tadi pan geus dibahas nyalon kadus mah, tinggal nyalon daftar meureun geus. Geus daftar mah. Ge, kapan aing ngaranna teh di kampung, bah, gitu teh. Ya. Ada aing ngaranna kudu aing kokolot mah. Nah, asbak ceng. Meureunna aing kudu aing kokolot mah. Oh, nyarehat maksudna. Nyarehat pan abah meureunna bisa lah gitu kan. Hayang jadi we pokona mah, bah. Gampang. Ai hayang jadi. Bisa, bah? Bet bisa. Nu penting mah lamun jadi hayang nyalon jadi pamimpin mah kudu geus mumpuni pangarti. Ijazah minimal meureunana ulah rendah-rendah teuing. Gitu. Ai calonna sabaraha hiji? Calon teh dua, bah, itu teh. Kan anu berat eta teh, bah, calon teh. Ngaran teh si Karnawi, bah. Ngaranna teh Karnawi. Karnawi. Karnawi.
jalma tapi Ye, atuh jalma da nyalonkeun tetep jadi calon ge. pada ngaran jalma kawas kebon awi dedengan teh. Ternyata mah zaman ngaran ayeuna. Oh, karena wi Heeh. ari maneh saha ngaran Abi Roni. 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 Sabaraha poe deui kana hari ha Kana 3 poean deui, Pak. dilupuan deui. Tapi gue siap ya gue sana segala rupana gitu karena biaya atau Oh, segala siap biaya mah segala Apaan? itu ieu mah geus siap. Kampanye geus. aya kasebut pan aya serangan pajar gitu tah ulah serangan pajar wae Kudu kumaha tuh? aya deui serangan tuyul Apa mah aya wae. Duh, nah Pemilihan kadus mah nya aya serangan tuyul. gagabah teuing kadang-kadang ini bahasa Nah. tuyul. Nu kumaha, Bang? sok dijamin pokona mah Nih, kumaha? ha nu penting mah asal wani wae maneh kana maharna Alah, mahar maksudnya duitna. heuh ngarti geuning nya we Gampang atuh masalah duit masuk, asal jadi yeuh, hayang sabaraha Abah. geus we kieu 10 juta Alah, dijamin jadi tong boroning 10 juta jadi mah Bah yeuh. bakal jadi mana kepala Benar. dusun jadi lurah 10 juta tanggung jawab abah terjadi ku abah dipulangkeun deui duit Bener, Pak. bet bener teu bener kumaha Sok. kolot aing teh Sok, Bah, jadi lah 10 juta. sok nah saksian kumane Saksian ceng, gunanya. Ade siapa awak. tanggung jawab moal disebut kibar uno aing teu bisa ngajadikeun lurah-lurah acan mah Nah, terus guys, enak terus orang kudu kumaha. nya mayar maharna atuh mun kudu Ingeteun kana pok wae, deui Hai, da sagala ke kudu make biaya ingetin kene wae sugan tarik pohon euy. Aduh, aing mah. sing ngagawekeun nu kitu ge Oh, anger kudu aya imbalanan anu dititah teh nu digawekeun ku aing 3 tuyulna ge meh nyaroblos ka maneh kabeh atuh tilu mah meureun kagok. nu penting mah sia meunang ke dina pencalonan hayang sabaraha persen suara ka maneh Nah, sip. oh Ah, ieu. Bos yang naon tadi teh mahar. maharna heueuh Ieu. Nya, dari baku Abah abdi doakeun sing jadi ieu ku. nya keun ieu ditampi yo nya Abdi sing jadi lurah nya. pokona kieu pertanggungjawaban abah mah lamun teu jadi maneh teu jadi lurah duit dipulangkeun euy tanggung jawab abah gitu Nah, kade cengnya. Awas ceng ka. Abdi atuh kade terasilannya. moal ngopi heula Lah, kopi dengan hiji. oh atuh da lain mah awak mah kalau da jauh ka warung di dieu mah Kamu kudu mau. Terus Aneh. itu we Muni ayeuna mah bade Nya, atuh, panggilannya sok. bisi kaburu hujan. Sok. Sok sing jadi, Pak. Kade cengnya. Ya, Saksian. siap. Ayo, Duh, si gendut euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh boga pangarti mah kieu Heh, saya nyoba ngangan duit jeung teh. kunaon ari dukun disebut jalma pintar apal teu Anteu. hah Pangna dukun disebut jalma pinter, anu datangna jalma bodoh. Jalma bodoh anu datangna. Bener. Nah, kan dia 10 juta tuh. Usaha mah teu kudu natak munak, Ceng. Ngajedog ge menang duit deh tuh. Oh, Oh, nya. Itu. bener. Tenang lah. Jadi duit Salah nyangkeun duit mah. apa ieu mah. Kan, iya. Nah. Tenang. Dibere kerjaan mah ku aing tah. Nama sok we heula ngobrol ulin. Jadi bere ceng tah ku abah kerjaan. Bersekolah. Nah, berbekal. Tapi sing rajin diajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, geus tamu deui. Sah, deui wae atuh nyoba. Sok geura. Siapana di mana? Sok ke dieu. Oh,
Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Sama. Alhamdulillah. Lihat aja coba bahasa eta. Nggak ada. Iya, Adi. Adi nasi iya si Kiki. Mohon ieu teh bumina aki baru no. Kuring pisan. Oh, mun abi teh aya kaperyogian ka dieu teh. Oh. Ya urang nu ti mana deh? Abi mah urang itu urang Cidulang. Di Cidulang, Mbak. Urang teh mana? Cidulang desa Bunter kene. Oh, desa Buntar. Neng sasarian apa maka sakakara nopo? Kapan ngahajak urang ka dieu teh, Bah? Ya. Maksudna Aya kaperluan beda erek nyalon kadus ka dieu teh. nyalon kadus. Oh, abi teh. Lawan nama tepira si Roni lulusan SD atuh. Lulusan SD si Roni. Ngan dua calona. Wah, oh, ini si Roni hungkul. Lulusan SD atuh bisa naon si Roni. Ya. Anu kali saya teh nyariat hayang gul gitu, hayang menang nih. Yang loba nyolok gitu. Jadi maksud teh Nyariat ka apa? oh nyereat hayang paniatan teh tinekanan jadi pamimpin lebur. Tah, eta bener. Masalah eta mah bet susuganan sing abah oge meureunanan ari dipenta mah meureunanan. Gitu ai bener-bener maniat hayang jadi pamimpin. Bener niat. Kade bisi niat korupsi. Betul Rek ngodon ngaruksak kok kaya desa kade. Moal atuh mah tenang kurang mah. Da sagala ge kembalikan niat kade. Oh. Gitu. Ngamajukeun lembur. Nah, gitu. Pokona mah Hmm. bantuan-bantuan gitu diolah deui gitu nih. Ya. Oh. Mensejahterakan Mensejahterakan rakyat. rakyat. Halus cita-cita teh didukung ku abah kayak gitu mah. Ngan saha ngaran lawan mah Ironi. Roni rada pur atau mencet tina ngaran marone teh aduh kurang-kurang mah. Aya bagean tuh da. Roni anu Atuh lulusan SD apal naon mah bisa nangis. tuh da lain ku masalah lulusan lain masalah naon kade ya aing ngaran-ngaran nu kieu teh. Di samping ayeuna tina ijazah pangarti sagala rupa teh. Untung maneh datang ka dieu. Tanggung jawab aya geus datang ka dieu masing abah oge. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Nu penting mah asal maneh wani kana maharna, wani kanu res dibeulina ku abah. Rekan pajar mah urang geus siap itu Kang. Nah, Dina hari hang nama. lain serangan pajar hungkul. Nah, Cuang make serangan tuyul. Ning kalah nyongserikeun. di mana-mana mah di mana tuyul bisa nyoblos atuh Abah. Nu penting mah geus maneh moal ka harti masalah nu kitu. Nu penting mah engke suara loba ka maneh. Gitu. Lah, kumaha Abah we teman penting mah gul suara ka urang ek make tuyul make jin kana ditu mah. Nah, Masrahkeun meureun. kan eta teh apan balik deui kana mahar kana Sabaraha maharna? 10 jutaan eta teh. 10 juta. Nya, Nah, dia nage karek kita ngadesek 10 juta. eta duit. 10 juta. Oh, Abah asal pokona mah beal minta gul, minta milih teh ka abi kawe ulah ka si Roni gitu. Hayang sabaraha persen suara ka maneh. 80%. Abah tanggung jawab. Oh, sip itu. Lamun maneh nepi ka gugur eleh abah wani mulangkeun di duit. Lamun teu meunang. Lamun maneh nepi ka gagal, Heeh. duit dipulangkeun ku abah. Turut biaya sagala dipulangkeun. Aduh alhamdulillah itu mah, Bang. Ya, ngan sing percaya ulah cangcaya kade. Aya Aya ngarannya rehat mana kudu jeung kayakinan. terus coba ya barudak tim sukses ada raguan di luar gitu gitu. Nya jeung sadih ka dieu. Jeung barudak ada raguan di luar gitu. Nya Terus terus coba ya terus meriling gitu nih. sok. Bang, Sok. Nya sing hasil Hasil, ke. ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus dua tuh amblok. Tapi kunaon, Pak? Naon? Eta teh calon kadus saingan nama. Kunaon diterima dua nama. Maksud maneh? Kan itu Roni jeung si Karnawi teh saingan.
Kunaon ku abah Tah disebutkan. iya nu mantak disebut ayeuna jalma pinter teh ya abah. Ku padah teu bodoh. Tadi urang ngajanjikeun ka si Roni Heeh. 10 juta. Heeh. Lamun manehna eleh ku aing dipulangkeun. Heeh. Datang deui tah calon nu hiji. Jadi Sikarnawi. Banyak rek gugur kabeh mah sia teh meureun aya nu eleh, aya nu jadi hiji mah. Tapi bener. Ya, karti ku sia. Ka hati Da angket teh tina dua calon nu eta teh aya nu eleh. Heeh. Aing kari mulangkeun sa amplop. Aing pan aya bati ya sa amplop. Gitu atuh. Geus we aing mau ngopi. Jik meuli kopi, meuli rokok. Jik meuli kopi, sok mana sok udut naon? Ah biasa campurannya. Heeh, sok. Da geus pasti ieu mah geus pasti nu hiji mah milik aing tadi. Baula diganggu pulangkeunan. Geus kuat geus ilin. Abah rokok naon ieu abah? Hmm? Abah rokok naon? Nu aya busaan. Oh. Aing mah ceng bisi rek jajan jik. Yuk, Jik jajan, bisi rek yuk. jajan. Baru nangkat tipu ku aing dah. Wah. Aduh. Hari ngopi wae batuk. Hari teh ngopi dah hayang. Lain aya teh ning can aya nu datang. Nasaha nu jadi ulahnya si Roni tawakal naon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, damang bah. Jager. Aduh. Hujan bah, aduh. Hujan Pan. kerusum. Aya nama geus sataun leuwih halodo. Nu nya satahun. Sataun leuwih can beure halodo pan ngeyas terus. Ya. Keun Ke. Asa pernah panggih ceng. Asa ingat. Pan anu bareto kuring teh ka dieu inget henteu abah. Anu basa rek nyalonkeun kadus. Oh, bener. Roni. Bener. Roni. Kumaha? Sukses. Aduh, bah. Gagal kuring teh. Gagal pugu. Oh, gagalnya. Panu mantak kuring ka dieu deui teh. Ka hiji rek bejaan ka abah. Nah, Kuring teh gagal. Teu jadi ieu. terus Kaduana rek lagi janji teh ani, janji abah. janji. Kira aku poho deui. Jadi, Oh, nya benar. Ari masalah janji mah abah mah tala jalil. Gitu nya. Abah kan janji harita lamun gagal biaya rek dipulangkeun deui cek Ya. abah teh nya. nah, inget mah. Da, duit mah aya teu diganggu. Nya, teu diganggu ieu. Gitu. Ngan beureunanan ieu abah teu kurang-kurang nyareat mah. Ya. Gitu. Cenah ayeuna teu kana teu tina kanan jadi pamimpin. Oh, Sing sabar gitu nya, sing soleh. Gitu. Da teu kurang-kurang abah hari. Oh, nyareatan mah gitu. Banyak. Angin pangeran Ya, anu lah. jadikeun. Sing sabar we nya. Oh, Gitu. Ya meureunanan awet dipulangkeun ku abah ya. Kan bae ieu dicanak Beh, deui. betenanan da ieu mah janji abah ieu. Oh. Gitu, teu nanaon. Rasa bener nama ieu teh. Ulah teuing era-era da ieu nyareat mah geus sabar oge. Keun bae. Apan hitung-hitung silaturahmi, apan jadi wawuh teu masalah. Ya. Sok bae da ieu janji mah kudu ditepati. Kita ku abi pisanak deui, abi rek Nya. tos mereka ditu deui ayeuna teh Nya, pulang tuh. deui bisi kaburu gede pisan hujananya. Mana tuh? Hampurannya bahnya. Sarua abah ge hampurannya. Nya. Aduh. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Hei, Bah. di mana? Adi we bah kesel. Oh, tadi bawa adi mana? Untuk ulin. Ya saban abah ge nyarita yang jadi youtuber. Oh,
Oh, cita-cita nama halus. Oh. Tapi mana? Kali aja lagi napa? Hmm. Kumaha Bah? Hah? Geus aya nu ka dieu acan. Calon. Nu jadi teh si Karnawi. Karnawi. Kakara undur pisan bieu. Ironi. Heeh. Oh, pulangkeun ku Abah 10 juta. Wah, berarti si Karnawi nu jadi. Heeh, nya Bah. Nah, amplop. Iya, nya. Heeh. Nah, nu itu dipulangkeun dia mah milik. Da si Karnawi geus pasti jadi. Pasti Nah, tang mana kabeneran ka dia rek ditelepon ku urang bieu teh. Heeh. Ingat meureunana urang oge pan heueuh. Heeh. Gitu. Kerja jan budak yo nya. Heeh. Heeh. Tah, wayahna bere 500 ku urang. Tuh gede teuing Bah. Nah, kok bae atuh pira ge duit pamanggih. Heeh. Gitu. Nah, mana sing bisa nyeponsoran bisi aya nu rek nyalon kades, nyalon naon. Sina ka urang ka dieu. Heeh. Kan kabeh calonna sina ka dieu ka urang. Heeh. Gitu. Kawas kamari deui. Kawas Bah. kamari Heeh. gitu. Siap Bah. Nah, kudu kitu. Eta jalma pinter. Lain jajampean nu pinter teh otak main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Lurah. Aduh, ya. Pak Lurah, gaya. Gaya ieu mah jadi lurah mah. Geus jadi lurah mah aduh, teuing padahal mah meuni lurumpahan teuing atuh nyemuron keur sibuk. Padahal mah keun we kuring teh geus ngarencanakeun rek ka ditu. Rek naon kali itu ge atuh Abah? Apaan? Kuringnya. Apaan sakalian teh pasti meureun salametan ditu syukuran. Syukuran. Jadi lurah. Teu kudu salametan ieu. Nah, kunaon? kahade begitu jadi teh jadi lurah. Syukuran ngariung. Teu jadi, Bah. Urang teu jadi. Teh jadi lurah. Teu jadi. Wah, maknya teh jadi lurah. Piraku ya Bila Bah. aku manya aya calon eleh kabeh model. Teu jadi, Apaan Abah. cenah calonna dua? Heueuh, tadi na urang jeung si Roni ngan teu jadi. Si Roni eleh meureun maneh nu jadi. Teu jadi, Abah. Heula pangna teu jadi aing mah teu kaharti. Teu jadi geus erek jadi kitu ngani carang ku pamajikan jadi teu nyalon. Teu jadi nyalon. Lain eleh, Bet lain teu jadi. teu jadi Nyalon dicarang ku pamajikan. jadi nyalon teh teu jadi ieu. Teu. Astagfirullahaladzim. Terus nu nyalon saha? Teuing saurang diting-ting urang mana nu meunang mah. Urang ci kondang nu meunang teh. Jadi maneh mah teu nyalon ieu. Bet henteu teu jadi dicarang ku pamajikan ulah teuing cenah. Astag. Urang meuni bebeakan nya euy ngadoa, ngareat. Enak ka dieu teh urang nagih janji Abah eta. Duit ka diekeun. Heula. Kumaha caritana? Kapan teh Abah kenal lamun teu meunang dipulangkeun urang. Nya eta mah janji urang. Heeh. Mun teu jadi urang rek mulangkeun duit. Jangan urang teh jadi. Jadi ka dieu teh rek nyokot duit. Betul nyokot duit. Nah, atuh nu calon nu itu teh titah ka urang. Je beteuing urang teh di bejaan. Sugan teh geus apaleun we ka dieu. Iya tuh. Bu. Tadi Kumaha tuh Abah teh pan geus pipi. tadi terus ke di kantian. Iya tuh. Hampura bah yo lain si eta urang teh tadi teh dah teh jadi urang nyalona. Kenapa teh beli motor? Lumayan nih sakieu mah. Lemah urang aya sugan teh ka dieu teh rek bebeja rek ngajak syukuran. Rek mondang Abah ka ditu. Makan-makannya Bang. Nya nak kitu mah.
Yo, bah, pamajikan teh kita ngaju durung nyalon kubu ka urang teh. Kalarek calon kudu. Sok cenah dibere ku urang dibere lagi 50 juta mah 10 juta nyalon kubu bah. Ka dieu deui pasti eta mah. Engke meureun 2027. 2027. Oke, ka dieu ieu nya bah. Montong teuing ka dieu. Nah, Bisi terjadi deui. Nyalon oge. coba ya. Naon tah? Ampura bah. Teu dicarang ku pamajikan Waras. Ngomong, mau jadi nyalon mah ngalilieur batur. Wah, mah.